Tiris-tiris juga nangeunahnya ngadahar surabi ceengkar endogan make onco mah anjir mantap nya murah nya ngeunah nya badag loba geus tiada dua we pokona mah. Gusti kabogoh aing kunaon aing kurang naon bet salingkuhnya kabogoh teh. Aduh, tobat Gusti. Cak, kenapa main di dia? Biasa we par keur leleson euy gawe. Kunaon maneh nih asa saredih kitu? Oh, Cak, biasa we Cak. Kabogoh aing salingkuh. Anggar geuningan maneh mah nasib teh disalingkuhan we. Oh, Cak, tinggu naon nasib teh kieu wae. Tapi aku mau euy nyaah keneh urang teh ka kabogoh urang teh. Sigana mah Cak euy kapelet kabogoh teh. Naon? Kapelet? Kek kalem ku urang bisa ditarik deui. Heuh, Cak, mata urang datang ke dieu oge, urang teh minta bantuan maneh panarikeun di kabogoh urang. Pan maneh bisaan. Nya geus kalem ku urang dibantuan. Tah ieu ayeuna maneh make minyak ieu. Minyak naon ieu teh, Cak? Minyak pejuh tuyul. Kege kabogoh maneh bakal katarik deui. Anjir, wah. Bener madap maneh, Cak euy. Nuhun nya nya. Oke, Par, sami-sami, Par. Tah, rasakeun sia. Kabogoh aing pasti katarik deui. Beb, kumaha beb, bakal saliran mah jeung Abi. Nyanya tuh AA matak abi lengket kieu ge. Deh ngahianati. Engke Abi kesepian. Nya mau AA tuh bebeb hidup SMG hampa tanpa bebeb mah. Waduh, bisa wae seneng euy. Tah, sia geuningan bobogohanna di dieu peunang deui sia ku aing. Rek naon maneh ka dieu? Kalau mah atuh menuju dos kitu biasa-biasa we lah. Mana nu sopan sia ka kabogoh aing. Naon ieu teh maksudna ngajak ribut? Sauk sia aya bener-bener hone ka aing mah. Ampura, urang mah kitu rek ngajak ribut, tapi urang rek ngarebut naon anu jadi milik urang. Naon maksudna ieu teh? Nyasok we ari bisa mah. Benernya lagoan sia. Nah, bebek di dia. Nah, tingali. Saha ini meunang. Ayo, Beb. Cabut. Anjing. Geus cager ayeuna homo deui ya. Ai kesel. Lain mah. Tika rasanya waktu boga budak teh gadis deui ayeuna mah. Heeh, Pah. Sanajan rada bedegong ge, tapi anger we mamah teh nyaah. Nya sarua tuh bapak ge nyaah, da ka anak sorangan. Komo mun leuwih nurut, leuwih bager, meureun urang teh leuwih nyaah nya panya. Nya sing sabar we atuh mah. Engke ge aya waktuna. Sugan we atuh budak teh jadi bager. Nya Pak, nya. Nya geus atuh mah. Bapak ini teh ye. Rek urus. Mumpung iso keneh nya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebar. Lah sia anu poho. Pak, Bapak. Naon? Eta cai beakeun. Si goblok ngebeakeun ke sorangan satu. Lebar atuh cai herang geda menang meuli aya segala duit tuh. Geus bawa ini nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tuh, ngeunah kieu jadi ABG mah. Balik, uli
tasi Eca. Assalamualaikum kitu hari balik ka imah teh. Ya, waalaikumsalam Mi. Rada gaul atuh Mi, kan zaman geus modern. Aduh, nya apal, modern, gaul, tapi kudu boga sopan santun ka kolot mah. Malahan ka sesama ge kudu eta teh nu ngaranna sopan santun. It's okay, Mami. I'm fine. Mami, iraha tuh rek manggulikeun motor teh ya. Aduh, geus nanyakeun deui motor. Cing sabar atuh Ca, geulis. Eca mah hayang motor Mi, lain hayang sabar. Nya atuh Ca, maneh mah menta motor teh saciga menta kurupuk. Tingali kaayaan kolot ayeuna usaha keripuk. Bahkan dagang di jalan oge ngadon pada dibubarkeun. Hese neangan duit teh. Ah, Mami mah alasan wae. Geus we atuh gadekeun we si Papi. Heh, ngomong teh sok nyiar-nyiar pidorakaeun wae. Bari lagi da moal payu aja digadekeun oge. Baiklah dora kage asal boga motor Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah si bapak geningan balik. Saya canak bapak di dia gening. Nya tas uwi tata di oge Eca mah. Kumaha Pak? Geus beres? Tenang mah, geus beres orang mah. Alhamdulillah. Pasti geus meuli motor si bapak euy. Tah Pak, si Eca nanyakeun motor wae. Tenang mah, geus beres pokoknya malah. Asik, nu nyapi. Nah, mana juga mohon wae. Pan Papi geus banggulikeun motor jang Eca. Sahan pemilikan motor. Papi geus di mana atuh? Papi mah geus sidis duk. Geus nyoret ngaran maneh tah cenah kakak. Papi Lieur boga anak maneh mah loba kayang. Hingga sakit main. Mami, itu minta hayang motor atuh. Ayo mi, bebas. Ada mami orang teh mi. Oh, dikini tak ka ditu. Masalah nyen bodak. Ala rese. Cak, ini nasi peke wae. Poho deui we. Yang geus kalem urang di bantuan. Tah, yeuh maneh ayeuna Beb. Kumaha beb? Teka saya mah esa. Bisa mah. Beneran gitu. Bener. Boga sopan santun ka kolot. Malahan lain ka kolot wae ka sesama oge kudu boga santun. Anjing. Tapi kudu boga sopan santun ka kolot mah. Sanajan ka kolot anjing. Asik, nuhun nyapi. Mana juga mohon wae. Kan Papi jang sah